irimis geus murupuy ti janari mula matak betah sare dina hudangna oge sok mumul mandi. Nah, bahasana kudu kitu laeu-laeuna teh. Ngalos, ngabahas wartos nu atos-atos. Ngalos, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra sadaya duraban jauh di Plemoron wangun di Padesan anu dumuk tepengenek di lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Sapertos biasa bakal nyelengan kanca mitra sadaya. Mudah-mudahan aya dina kasinugrahan, aya dina kesehatan, oge aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Prayoga uninga kanca mitra sadaya ieu di mana? Ah, ieu dina wangun dedeg pangadeg acara episode ngawaos ngawangkong ngabas wartos nu atos-atos. Bade nepangkeun salah sayo sesepuh tos ngajomantara upami jenenganana tos kahot oge ti hotab dina palebah upayana sampurasun Kang Imam. Rampes, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha sehat? Alhamdulillah Kang Janur. Ulah ieu teuing atuh menit tegang. Biasa we urang Maklum, baik tos faktor umur. Umur hiji nu memang teu bisa dihalang-halang nambah umur jeung kematian eta kaniscayaan nya deket katana da jelema pada dasarna geus bautan. Upami ningal sepak terjang Kang Imam tangtosna kanca mitra sadaya utamina warga masyarakat Kabupaten Garut tekedah di guruan deui tekedah nganggo narasi tapi didefinisikeun deui tos pada uninga inana salah sawios aktivis pendidikan margi ti ngungkuak nepi ka ngungkueuk kitu nya ti kikirik nepi ka jadi anjing pangapunten dalam tanda petik anjeunna berkecimpung di bidang pendidikan simkuring guru malih mah sataun deui manawi aya sesa umur bade purna wakasan dina status aparatur sipil negara. Tapi pengabdian mah mah aya insyaallah. Malih mah poin telepat masih nyangking warisan almarhum sepuhnya Insyaallah. Nyepeng yayasan Atama. Yayasan Atama. Nah, ieu kedah diuniakeun lah kanca mitra sadaya tangtosna ieu teh aya di wewengkon objek wisata Cipanas. Objek wisata malihan Cipanas. Yayasan Atamam nu di antawisna aya masjid Jami di wewengkon komplek objek wisata Cipanas teh aya tilu masjid Masjid Jami nu paling ujung kidul sareng ujung kaler ieu mah di tengah ieu mah minangka di puseur pisan objek wisata Cipanas. Air alam ya air alam janten ieu memang masjid nu paling strategis sok sanaos memang paminingal warugana memang rada sempit tapi da bangunanna memegah margi dirawat. Jadi biasa kanca mitra sadaya bilih gaduh lolong kerang rejeki misalna bade nambih kagigir kaluhur utamina mah diantos ku wakaf jariah kayak sampeureun jaga hirup langgeng tah ayeuna urang cumarita dina lalampahan nu ayeuna di payuneun simkuring kanca mitra sadaya aya salah sawios buku anu ngagiliti kana cepil katalah nama novel disebutna tapi anu mantak menarik naon margi wire ieu nganggo bahasa Indung nganggo bahasa Sunda kanca mitra sadaya kauninga upami dinu ngawaos eta ngawangkong ngabahas wartos nu atos-atos tangtosna ending atanapi awal dina carita eta nganggo bahasa Sunda margina asa hanya bahasa Sunda margina asa kagunturan madu kaurugan menyan putih bong amun cek bahasa baheula mah asa mogok mangih gorowong gitu keur maeukeur najan saeutik sasireun sabeuyeun ngomong make bahasa Indung najan belepotan oge maksad mah sanes naon sanes ujub sanes ria sanes takabur hayang ngamumule bahasa Indung aya buku ieu cik pangjelaskeun ieu teh naon ti mana kumaha saha nu nyeuna ieu aya di dieu na meja. Mitra atau dulur-dulur simkuring anu dipihormat salarasna mah simkuring teh rada kumahanya saeutik aya ngadeg-deg jalaran simkuring teu neuleuman basa Indung nya katalah baheula aya ngaran Ikip nu kiwari robah ngaran jadi Upi
Simkuring jurusan bahasa deungeun. Bahasa Karena Inggris. bahasa Inggris. Kan mah da bahasa Endung mah moal leungit kan. Laras. Kirang langkung 3.000-an jumlah 3.000. basa sadunya teh Mohon. Kang Janur. Tapi panginten kangge urang Sunda mah tos mangrupikeun kewajiban anu mutlak. Dah ngamumule. Ngamumule basa Indung teh. Sok sanaos simkuring ngaulangkeun mah basa Inggris gitunya. Malihan anu nyieun ieu katelahna novel basa Sunda teh babaturan simkuring nalika sakola menengah atas saderek Kapil Yamin Abdillah. Anjeunna teh upami wargi-wargi tiasa maos biografina anu sajorelatina ieu di dia kasebat aya pangarang ieu buku teh saha. Saderek Kapil Yamin teh sarasna mah Rarehan oge teh Garut. remen ka Garut remen ka nalika simkuring sakola baheula. Mun kumargi panginten beda lalakon, kumari anjeunna katelah jadi jurnalis internasional cenah kitu di disebatan teh. Janten anjeunna sok ngange basa Inggris dina ngadamel artikel, Jurnal laporan, oge nya, itu kan jurnal bayan bahasa redaktur. Redaktur di Lembur ge aya, nu redaktur di Aceh, di Lampung, anjeunna jadi redaktur di naon gitu, di pers-pers eta tempat. Nah, anu janten kaheran di Wuwuh ku Kamelang, nah bisa gitu ya saderek Kapil Yamin teh nulis ku basa Indung. Padahal diajarna lain bahasa Indung. Sanes unggul diajar bahasa Indung, tapi memang anjeunna tos profesina kitu, jurnalis internasional ngangge basa Inggris. Tahadus bini mah anjeunna tulisan carita pondokna dimuat dibukukeun ku Mangle, tos dimuat ku Mangle lajeng dibukukeun gitu Kang Janur ieu teh. Janten ieu mah buku sanes kanten seratan Kang Yap ya. Kang Kapil Yamin. Kang Kapil anu kantos dimuat di Mangle. Mangle teh kanca mitra sadaya salah satu majalah dina basa Sunda anu mulan malen. Tos kacida pisan lamina. Ya, tos kacida pisan kahotna eta majalah teh. Sok sanos ayeuna tos ngalih ka digital tapi konten kanggo nambih literasi bahan bacaan bahasa Indung tangtosna ieu langsung sae. Malihan kan diwubuh ku Pak Kang Haji Uruk mana di dieu. Sawer spimredna nya. Saur anjeunna dina seratan ieu nu jilid tukangna netelakeun yen saha wae anu nyerat di eta majalah nyata majalah Mangle dipiharep tiasa jadi buku malah mandar di disebatkeun tiasa jadi sumbang sih karena dunia literasi nu dina danget ieu krisis butuh krisis pangrojo krisis butuh pangrojo balarea Kang Janur sanes wungkul misalnya di Garut aya Bapak Bupati aya DPR aya Ibu Haja Euis aya Pak Wakil Bupati teras aya pupuh anu ngokolakeun mulai bahasa Sunda aya dinas pendidikan kan. Tah, ieu teh mangrupikeun sanes wungkul kewajiban aranjeunna. Sadaya urang Sunda memang kadang lama. Mung aya langkung lapin sampai pamarentah nya. Langkung tanggal walar pisan gitu. Insyaallah. Tah, kan mitra sadaya sakali deui. Ieu buku sanes ngan saukur buku. Margi aya buah pikiran. Sok sanaos gayana novel, carita, tapi tangtosna eta lampah lain ngan saukur dereka ku basa. Tapi aya eusi dina jroning ati nu nulis kanggo naon kanggo cerminan urang lah mun daek macana upami hoyong buku ieu kudu ka mana ieu teh da abi kan memang ngan hiji ek dipenta maksud teh tapi mun meuli nu hoyong gitu ngagaduhan koleksi kedah ka mana harapan simkuring utamina ka para pupuh pamarentah di Lembur di Lembur simkuring di Kabupaten Garut khususna tiasa ngaronjatkeun kuantitas fasilitas kangge ngamumule eta basa Indung di antawina ngalangkungan buku teh henteu wungkul pinten dinas pendidikan Kang Janur tapi oge aya naon geuningan perpustakaan daerah teh namina Bapusipda. Nah eta oge tangtos kada diayaan rempah bahkan ayeuna mah aya perpustakaan anu di tempat teh geuning anu on the road di tempat taman geuning aya teh program gubernur pemerintah tempat mah pisan tah upami ayeuna masyarakat langsung dicakeun gitu. Ari kangge barang peser mah insya Allah kayak dibewarakeun nu jelas mah enten ieu saderek Kapil Yamin teh pangrojong ti sadayana wargi-wargi khusus di Kabupaten Garut khususna ieu nya sareng sabudeureunana
mudah-mudahan anya tiasa ngajentrekeun ieu novel nu judulna Haleuang Ringrang ti Ciseeng teh. Ciseeng daerah mana? Ada di Bogor mun salah. Salarosna mah di daerah Bogor. Nanging kumargi Bogor kalebet tataran Pasundan Galih Pakuan. Kapayun mah mudah-mudahan anya tiasa nyerat nu spesifik kang Kabupaten Garut. Da seueur nya carita. Anjeunna gaduh, tos gaduh saresna mah. Kan kantun ngaborojolkeun. Ngaborojolkeun. Nah, tapi pinten Kang Janur harapan simkuring mudah-mudahan Kang Janur oge tiasa ngabantos ke nalika ieu dikenalkeun ka balarea ngalamungan hiji acara misalkan naon namina bedah novel atau napi kumaha. Nah, tiasa mah gitu. Insyaallah pinten simkuring langkung binga khususna pami Kang Janur tiasa langkung paheut kangge ngayak ngarope eta acara kan Mitra Sadaya dinyakeun ngawaos mada dulurna ngomong bahasa Sunda mah atuh punten-punten tah ieu sakali deui Haleuang Ringrang ti Ciseeng teh salah sawios karya atau napi buah kaparigelan ahli nulis jenenganna Kapil Yamin anu bukuna atau napi jeung eusi-eusina tos tiasa diakses tong sesah-sesah kadila tuh ke Atamam di Yayasan Atamam kawasan objek wisata Cipanas. Di dieu mah rame wae da loba jelema. Iya anu biografi nama. Nah, biografina ieu nya. Tapi ya yang menarik ya, pedaran sakedik urang aos ya di awalnya bilih Kanca Mitra Sadaya hoyong uninga cara maca bahasa Sunda bari ieu teh panon teh saudara aing. Da make kacamata kita lain naon, ame gaya saeutik maksudnya gitu. Girimis di Pangkalan. Tah ieu salah judulna Kanca Mitra Sadaya urang aos awalanana. Isuk-isuk ieu mah rada kapaksa narik teh. Girimis geus murupuy ti janari mula matak betah sare. Dina hudangna oge sok mumul mandi. Nah, bahasanya kudu gitu lah teh. Bakal karasa nyecepna bahasa Indung namun dibaca ku model anu kararitu. Matak upami Kanca Mitra Sadaya penasaran, langkung saya enggal ngaakses buku ieu. Kak, Pak. Insyaallah di Atamamanya ogikeun. Di Yayasan Atam sekali di mana itu kompleks? Kompleks objek wisata Cipanas. Puseur objek wisata Cipanas aya Yayasan Atamam. Yayasan Atamam. Pesan kanggo generasi muda utamina pakuat pakai sareng buku ieu satu acan urang pungkas ieu gunem catur di nu ngawaos. Insyaallah Kang Janur hatur nuhun. Mitra dulur-dulur simkuring wabil khusus anak-anak simkuringnya. Marurang kali anu di SMP, sanawiyah anu di aliyah, anu di SMA SMK. Halabat SLB oge. Aranjeun hidup sadayana diajar bahasa asingnya. Aya bahasa Inggris, bahasa Jepang, Nihongo, English, Francais, bahkan dina atikan Sunda teu leupas dina agemannya ta agama Islam. Lughah Arabiyah diajar bahasa Arab kade. Omat ulah ngaleungitkeun salah sawios makhluk Allah nu namina basa. Kalebet basa indung urang nya teh basa Sunda gitu. Wahtilafu alsinatikum. Eta teh ciptaan Allah ragamna basa teh. Ayat 3.000-an kira langkung wahtilafu alsinatikum dina sur jeung beragamna jeung rupa-rupana basa aranjeun sur Allah diakukeun ka urang mata urang kedah bersyukur ka Allah mibanda basa indung eta basa Sunda teh kekayaan warisan sepuh kapung laras gitu Pak Janur. Mudah-mudahan hidup sadayana khususna nya barudak anu sarakola anu ka madrasah oge teu ngaleungitkeun henteu hilap kana nalungtik ngamumule budaya Sunda wabil khusus bahasa indung nyata bahasa Sunda. Hatur nuhun. Tah kitu Kanca Mitra Sadaya gunem catur ngawaos sareng Kang Imam di Yayasan Atamam Komplek Wisata Cipanas. Kanca Mitra Sadaya sakitu nu kapihatur pangampuran nu kateda hapunten nu kasun bilaya basa kirang mernah kirang tata kirang titik kirang duga prayoga malum jalmi teu luput lepas tina kalapatan. Cag urang teu di handelem sieum urang tunda di hanjuang siang parantin nyokot tinggalkeun tepang deui dina episode ngawaos anu liana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.